Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Comro. Dinu danget ieu simkuring bade macakeun deui carita dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongeng ieu nyaeta Dongeng Bahasa Sunda Carita Delman. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng Bahasa Sunda Carita Delman. Girimis adan Isa 5 menit ka tukang. Meni jempe sora jangkrik, cihcir gaang, cari cangkas jeung sato nokturnal sejena. Beuki sepi, teu aya sora manusa. Lampu-lampu leutik ngagelebug hareupeun imah-imah nu pajauh. Pos ronda tiis tiris. Suasana kampung. Salaresna mah sanes di kampung, Pak, cek Mang Dipa. Rumah tangga pang dekeutna jarakna kira-kira 200 meter. Tadi isuk-isuk kuring mampir heula ka imahna samemeh indit ka kebon. Tos 3 dinten di dieu tapi unggal wengi seperti biasa meni sepi, saur kuring. Biasana, Pak, pos ronda sok rame. Nah hari abdi di dieu sok sepi. Oge di pos ronda. Maksudna ieu kaayaan geus ampir sabulan. Jalma-jalma teu wani ronda sabab jalma-jalma sering ngaliwat. Nganjang saha Delman. Nepi ka sore kuring diuk dina kursi di balkon loteng. Kuring teu ngarti naon anu diomongkeun ku Mang Dipa. Tapi nalika kuring asup nutup panto balkon. Terus indit ka kamar kuring neruskeun nulis carita nu can rengse. Tuluy kuring ngarti naon maksud Mang Dipa teh. Sora angkot samar, kenging engkeng kuda, sora kuda heab, hush, klingklong beuki jelas. Bulu tonggong beheung kuring nangtung. Teu angkot biasa, ieu kampung di suku gunung jalanan naik turun. Mana bisa aya gerbong di kampung siga kieu. Klingklong, hush, ying. Beuki jelas. Beuki pikasieun. Sora jangkrik, cihcir gaang, cari cangkas, saha anu apal di mana. Satu oge sigana terang saha anu datang. Kuring mareuman laptop nu geus kurung deui. Akhirna kuring nyumput handapeun simbut bari ngupingkeun. Klingklong, hush, ying. Kaciri gerbong nu ngarambat hareupeun imah. Hate beuki deg-degan, beuki kulit tetela. Tuluy gerbong deui. Klingklong, hush, ying. Siga anu ngurilingan kampung. Salaresna mah abdi hoyong ngintip, nah lares eta sora teh angkot. Tapi tuur teu bisa kompromi. Kuring kudu ngaku kuring teh pangecut. Kaduhung teu acan gaduh waktos diajar salat. Padahal Ustadz Wahyu sok nginget-nginget. Di mana-mana aya setan, Kang. Pokna laras gerbong eta tiasa janten utusan ti karajaan iblis. Cek dongeng. Angkot siga kitu teh tandana aya nu rek dijemput. Jalma anu di liga jeung iblis tangtu. Jalma meunang kabeungharan loba pisan. Tapi sanggeus waktu janji jiwa jalma ieu dibawa ka karajaan iblis. Didinya di karajaan setan. Disebutkeun jalma-jalma kitu teh dijadikeun budak tugas. Batapikeun wangunan atawa kesed anu sok ditincak.
upami eta leres saha anu ngangkat angkot. Ngan sababaraha menit ti harita kadenge sora gerbong nu ngurilingan kampung. Eureun hareupeun imah kakararenghap imah oyag siga aya lini. Lampu gantung ngahuleng sora nu ngetrok panto. Kasus, kasus, kasus. Teu kepikiran mukakeun panto. Kuring mah malah ngintip kana sela-sela simut. Hate hayang luncat kana jandela jeung kabur ka imah Mang Dipa. Sora panto muka. Kuring nyusut deui kana simbut. Abdi henteu kantos janji sang iblis. Nah datang ka dieu. Reket. Panto pangkeng oge muka. Kuring nyekel simbut buki pageuh. Meni kesang. Bangun euy. Jangan sembunyi goblok. Ngaing tarik selimutnya baru nyaho. Sora leutik teh nyaring. Naon jenis setan sorana. Teu keheul pikasieun. Kuring muka simbut saeutik ngintip bunga. Teu reuwas atawa sieun, tapi hayang seuri. Setan make makuta dina sirahna. Leungeun katuhuna nyekel tumbak. Leungeun kencana nyekel tameng. Tapi awakna ukur sagede kaca. Tumbak sagede iteuk, tameng sagede daun sirsak. Kuring ngalungkeun simut. Goblok. Geus lila. Sieun rugi. Mari ngikut dengan ngaing. Kamu sudah sepakat perjanjian dengan bos ngaing. Kamu bakal dijadikan keset di kerajaan ngaing. Di tubuhmu bakal ditulisi welcome. Abdi oge teh sieun ayeuna mah. Cek kuring bari diuk dina ranjang. Setan bangsa naon anjeun teh? Ngaing ieu tuh bangsa. Eta meureun lulucon. Yutul bodoh. Tuyul teh adi tiri kuring. Yang sering ngadenge eta. Tapi kusabab basana kasar, kuring oge amek. Ngomong kasar doi, kuring bakal najong. Cuk kuring bari nangtung nembongkeun boas salo sarek nincak penalti. Kara rumpul babaturan. Ieu jelema gelut. Setan bangsa tuyul yutul. Sabenerna nembang niru-niru pasukan buta dina wayang golek nu dilakonan ku Ki Dalang Asep Sunaria. Mari kami dikurilingan ku buaya wakul ngariung. Jika bendungan anu lawang caahna dibuka, ribuan urang yutul, malah bisa jutaan asup ka kamar. Sararea ngurilingan kuring serta nyerang. 5 menit ti harita kuring aya dina angkot. Leungeun jeung suku kuring di talian. Tangtara bangsa yutul nu jumlahna mang juta-juta ngajajar di tukangan gerbong. Girimis masih ngecelak cai. Tiis delman maju ke jalan anu datar. Sabab tetela jalanna aya di awang-awang. Kling klong, hus hus. Saeutik-eutik kuring mah sieun nu maca salah paham. Tuluy gosip ka mana-mana. Yang kuring mah pengikut iblis yutul. Kieu caritana. Abdi tukang dongeng. Saban poe nganjang ka kota desa, tempat terpencil. Pengalaman kuring zaman kiwari mah jalma bener-bener butuh dongeng. Sangkan hirup teu leungit, di mana-mana mah sok dikurilingan ku jalma rea. Henteu ngan barudak, rumaja, dewasa, nini-nini, buruh tani, buruh pabrik, pejabat pamarentah, guru, pedagang profesional. Sadayana ngadangukeun carita kuring. Carita klasik, carita rakyat, carita dina wangun anu leuwih kontemporer. Novel, carita pondok, sajak,
kuring carita sadayana atos-atosan tungtungna kuring datang ka kacindekan kuring kudu nyeun dongeng sorangan lamun butuh tempat keur nulis dongeng anggo we imah kuring cek babaturan waktunya ho kuring rek nulis dongeng kuring moal nyebut ngaran babaturan eta sieun jadi aib anjeunna mangrupikeun pajabat pamarentahan aktivis di seueur organisasi pajabat partai utama sareng pamegang saham di seueur perusahaan. Abdi moal nyaritakeun pangalaman abdi di kerajaan bangsa Yutul. Henteu masalah dina ieu carita pondok, jelas. Pasukan pikeun nyokot bangsa Yutul salah sasaran. Ciri-ciri anu dipasihkeun ku Raja Yutul memang bener. Nyokot hiji jalma anu boga imah 2 tingkat di hiji desa. Hareupeunana aya tangkal hieum. Tapi Raja Yutul terang kuring salah jalma. Waktu kuring balik ka imah, geus deket subuh. Waktu harita kuring oge ngahubungan babaturan anu boga imah ieu. Anjeunna reuwas. Cenah teu bisa sare tadi peuting. Padahal obat sare teh geus ngelep ti berang. Gugup siga aya nu ngudag. Ka dieu ayeuna mah aya nu bade diwartosan. Nu penting mah cek kuring jam 7 isuk-isuk babaturan kuring datang naik sedan SUV anu hargana miliaran rupiah. Abdi oge bade nyarioskeun sadayana ngeunaan pangalaman tadi wengi. Anjeunna remen. Tah piwuruk tegorkeun tangkalna supaya utusan bangsa Yutul leungit. Cek kuring. Sanggeus kitu ka Ustad Wahyu diajar tobat babarengan. Dosa sareng perasaan abdi parantos ningkat. Babaturan kuring mah masih renung. Upami eta tangkal ditegor, eta bakal janten tungtung dunya pikeun kuring. Anjeunna bakal mawa deui kabengharan ti iblis. Anjeunna humandear. Imah bisa kahuruan ngadadak. Kabogoh, selir, nyonya, kabeh musnah. Mobil mewah, kebon, kolam renang, pausahaan, surat-surat berharga kabeh dirampas ku KPK. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, naon hubunganana? Ari setan-setan bangsa Yutul jeung panitia KPK teh sakongkolan. Sanes kitu, sanggeus nyieun perjanjian jeung setan bangsa Yutul, kuring langsung diangkat jadi kepala jurusan di instansi tempat kuring digawe. Kakayaan mimiti ngalir teu kaampeuh. Proyek ieu dipercayakeun ka kuring. Posisi terus naik. Kuring sorangan pausahaan disumputkeun. Posting proyek pamarentah. Pihak-pihak nyobia narik simpati kuring. Saatos perusahaan aya di mana-mana. Pesta dikadalikeun. Eta populer. Eta dina posisi anu luhur. Naon wae anu anjeun pikahoyong. Anjeun ngan ukur kedah negosiasi sareng anu dina tingkat anu sami. Kuring unggul tapi teu ngarti. Lamun tangkalna ditegor, kabeh kakayaan bakal leungit. Kuring sorangan bisa dibuy atawa ditewak ku KPK. Tapi leuwih hade dibuy di dieu di alam manusia. Utamana tuluy tobat. Terus tobat. Lamun tangkal teu ditegor, anjeunna antukna bakal dilacak handap. Anjeun jadi blok nu blok tembok atawa nu stepet on sadaya waktu. Li anjeunna remen nepi ka imah teu woleh nyarita. Abdi oge ngarangkep sareng hoyong neraskeun
perjalanan ke tempat anu kuring henteu acan didatangan. Hiji isuk di hiji desa di sisi leuweung aya gerbong ngaliwat. Kling klong, hus nyem. Panumpangna tetelak kuring teh sobat dalit. Linglung netep ka kajauhan. Ti saprek harita kuring teu kungsi ngucap salam ka eta babaturan. Padahal dina acara carita Sunda nasional anjeunna anu muka acara nama anu jadi palaku. Nya, sabab ayeuna manehna geus lain sobat kuring deui. Anjeunna ayeuna beuki sibuk dina TV, dina koran, dina radio, dina internet. Tapi jiwana geus dibawa ka karajaan iblis urang yutul. Jadi anjeunna geus jadi tormat atawa bata pikeun ngarojong tembok. Mepung wakul buaya mangap. Dikurilingan ku jalma reatur pinuh pakarang. Tah sakitu pamiarsa dongeng ti Sim Kuring Ujang Combro anu ngeunaan carita delman. Kumaha kahibur? Aya unsur-unsur pawayangannya di caritan ieu. Mung eusi namanya biasa saputar sabudaran jalmi anu hoyong ngudag duniawi gitu, kekayaan dinu jalur-jalur. Punten lah goib anu di luar kaidah Islami lah gitu. Ulah urang mah pikeun tebihkeun kanu anu sifatna goib komo deui kafir lah, anu sifatna awon gitu, dijauhkeun sing urang mah milarian rezeki nu halal nyanajan alit gitu. Pamirsa kesan pesan dinu tiasa canek dinu eusi dongengan ieu kanggo Sim Kuring ongko kanggo baraya palawargi Ujang Combro. Muhun gitu. Mangga atung kia dilajeng dinu danget-danget anu sanesna hatur nuhun atos ngadangukeun ieu dongeng, ngasupport ieu konten Sim Kuring gitu. Dipihaturkeun Sim Kuring pamitlah, amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.